Assalamualaikum. Sampurasun nun palawargi sadaya mitra Abah anu dimana wae ayana wilujeng patepang dangu deui sareng Abah Oo oge Utun dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu balik kapihatur carita anu bakal dipedar dina dangat ayeuna nyaeta sakadang peucang jeung sakadang beurit anu bales budi. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sakadang peucang jeung sakadang beurit bales budi. Kumaha eta teh Bah bales budina? Oh nya tun. Eta sakadang peucang teh manehanana kumisi nulungan ke sakadang beurit atuh sakadang beurit manehana teh ngabales budi ke sakadang peucang da manehana geus lumasa ditulungan gitu tun. Oh gitu. Muhun atuh Bah hoyong terang cariosna kumaha eta dongeng teh. Muhun atuh Bah mangga kira kawitan dongengna Utun bade ngupingkeun. Nya sok atuh ku Utun regepkeun nya. Atuh harita kacatur di hiji peuting anu caang bulan ngebrak harita di hiji teuweung harita sakadang peucang manehanana teh teu daek sare. Atuh jadinya sakadang peucang teh keluar dina tempatna tuluy manehanana teh rek lelempangan cenah rek nuju kawahangan hayang minum da ngarasa haus kitu hareudang. Tuluy manehna teh nuju kawahangan kawalungan tuluy manehanana lelempangan mapai-mapai sisi walungan bari nginum cai walungan manehanana. Barang keur kitu jadinya ti kajauhan kadenge aya sora anu tulung-tulungan. Tulung ieu kaula nyeri tulungan saha wae ieu anu ngadengikeun kaula sato naon wae nu ngadengikeun kaula tulung kitu harita eta sora teh kadengeun ku sakadang peucang. Atuh sakadang peucang teh leumpang harita ngadeuketan eta sora beuki deukeut beuki jelas kadenge tuluy beuki deukeut. Barang geus deukeut teh geuningan si horeng teh aya sakadang beurit manehanana teh katinggang ku regang da puguh harita teh angin gede jadi si regang ngurag katebak angin anu gede ninggang ka sakadang beurit
atuh sakadang berit teh bisaeun usik katinggangku eta regang, ada regangna rada gede katindihan bisa cengkat. Atuh harita sakadang peucang barang ningali kitu teh. Manehanana nanya kunaon sakadang beurit anjeun eta. Cek sakadang peucang, tulung sakadang peucang ieu kaula, tulung kaula ieu ka tinggang ku regang. Ieu kaula nyeri awak, nyeri kaula teu bisa usik berat da hese. Tulungan, buru tulungan kaula sakadang peucang. Kebenaran anjeun ka dieu, ieu tulungan kaula kitu harita cek sakadang beurit. Atuh sakadang peucang barang ningali kitu tuluy ngadengekeun caritana sakadang beurit maneh teh karunyaeun batireun ka sakadang beurit. Atuh manehna teh harita buru-buru nyingkahkeun atawa nyokot eta regang anu nindihan ka sakadang beurit. Atuh barang kitu mah sakadang beurit geus eueuh regangna anu nindihan mah manehna teh tuluy udang, tuluy harita manehna teh nganuhunkeun ka sakadang peucang. Atuh sakadang peucang kaula nganuhunkeun ka anjeun anu geus nulungan ka kaula. Untung anjeun ka dieu ngaliwat ka dieu kaula jadi ditulungan ku anjeun. Untung aya anjeun, coba lamun anjeun teu ngaliwat ka dieu kayaan kaula kumaha meureunan, teu bisa usik. Sakali deui kaula teh ngaturkeun pisan nuhun ka anjeun, nuhun pisan sakadang peucang. Kitu harita cek sakadang beurit manehanana tumarima, manehanana naon kitu nganuhunkeun ka sakadang peucang nu geus tulungan ka manehanana. Atuh eta mah sakadang beurit eta mah geus hiji kewajiban urang pada bae sarua satona geus kuduna silih tulungan. Eta mah silih tulungan kitu harita cek sakadang peucang. Atuh ayeuna mah nya da geus peuting kaula hayang istirahat, anjeun oge meureun perlu istirahat. Kitu sakadang beurit cek sakadang peucang. Nya atuh nuhun sakali deui atuh kaula oge sarua rek istirahat. Hayu atuh harita atuh cek sakadang beurit. Dulu ya atuh harita teh arinit balik deui ka tempatna masing-masing. Sakadang beurit atuh manehanana asup deui kana liangna. Sakadang peucang oge sarua asup kana tempatna gitu. Atuh kacaturkeun isukna sakadang peucang harita manehanana teh ngerasa haus hayang nginum
manehanana init deui ka sisi wahangan dedek nginum atuh waktu harita angin gede tu harita sakadang pecang lelumpangan tuluy manehanana ningali angin. Oh, angina gede pisan yeuh. Kudu hati-hati. Sabab loba pisan tatangkalan nu balalede ieu teh. Kitu harita cek sakadang pecang ngomong sorangan. Barang manehna ke leuleumpangan tuluy manehna nginum di sisi wahangan. Harita teh di belah pentasna aya sakadang beurit manehna teh ningalikeun sakadang pecang sakadang beurit teh. Wah, saha itu cenah geuning jiga sakadang pecang di pentas belah ditu. Yo angin gede tuluy eta tangkal rek runtuh. Atuh harita sakadang beurit ngagorowok sakadang pecang eta ningkah tong cicing di dinya sakadang pecang eta tingali kai runtuh kitu cek sakadang beurit harita. Tuh sakadang pecang barang ngadenge aya nu ngagorowok sakadang beurit manehanana teh atuh tanggah ka luhurnya tangkal kai teh geus runtuh harita geus maleak tangkal kai nu gede teh harita ngaborobot atuh manehana teh buru-buru lumpat barang manehana geus lumpat atuh bener tangkal kai teh ragrag bru. Lamun sakadang pecang teu buru-buru indit mah meureun bakal katinihan ku tangkal kai. Atuh sakadang pecang harita manehanana teh ngarasa ruas tapi manehanana oge ngarasa bunga sabab geus salamet tina eta kajadian. Jadi manehana teh teu katinggang ku tangkal kai. Atuh harita sakadang beurit nyampeurkeun ka sakadang pecang manehanana teh tuluy nyarita atuh harita sakadang beurit ka sakadang pecang. Nah, hari kamana atuh anjeun teh sakadang pecang panyaho ieu teh atuh angin sakitu gedena anjeun teh teu kacontohan ku kaula basa peuting geuning itu cek sakadang beurit nya puguh kaula teh sugan teh moal aya kai runtuh sakadang beurit nya atuh kaula haturkeun nuhun pisan ka anjeun nu geus ngabejaan kaula geus ngingetan kaula lamun anjeun ngagorowok kaula geus katinggang kai nu itu tuh mun sagede kitu kumaha meureunan lamun katinggang mah kaula teh sakadang beurit ayeuna teh meureunan katinihan we mun di ditu tuh tangkal kai sakitu gedena sakadang pecang haitu nya atuh eta mah pan geus hiji kewajibanana urang silih tulungan jeung bangsana gitu jeung bangsa jeung papada makhluk sakadang pecang nya atuh sakadang beuritnya nuhun pisan kaula teh
sakadang pecang nya sarua we panatuh kaula oge geus musti ditulungan ku anjeun sakadang pecang nya nyobahnya geningan sakadang beri teh bener naon kitu balas budi ka sakadang pecang gitu halusna sakadang beri teh geningan bahnya nya tuh entah gitu geningan aya istilahna kitu nganyuk uyah dibayar uyah gitu namun kitu menang kealusan ti batur dibales deui ku kealusan ta eta sabab namun kitu balas budi na sakadang beurit ke sakadang pecang teh geningan aya nama apa utuhnya muhun bah apa muhun saya pisannya eta mah kanggo nya urang kanggo contoh meunang urang lamun naon kitu menang kehadian ti batur teh dibales diku kehadian nya tuun malahan mah lamun teh mah batur nyen kagorengan ka urang ge kuduna mah dibalasna teh eta teh ku kaalusan tuun muhun nyobahnya muhun bah dongeng teh aya keneh bah dongengna henteu tuun ieu teh tamat sakitu dongengna teh kadang beurit balas budi teh tamat sakitu nya tuh ayeuna mah urang naon kitu urang ieu carita teh urang tunda diteuneun di Haneuleum Cieum dituna di Hanjuang siang diteuneun pingkeun sampeureun dituna gesan alaeun caga tuh abah kami was kasadayana assalamualaikum.